got loose when no one was looking, they never thought he could get this far. All right, what's our top channel? Everybody got O2? Or move this fast. We need your help. We have emergency equipment that needs to get through. What's going on here? No, miss, I'm sorry. He was having a good time, and no one could stop him. He's fearless. He's ruthless. He's toothless. And the world is his playpen. From John Hughes, the creator of Home Alone, Baby's Day Out. Crawling your way next summer. Directed by Patrick Reed Johnson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Winda. Tepangkeun nami Abi Resja Agustina. Di dieu Abi sareng Winda bade ngaresensi film anu judulna Baby Days Out. Identitas film, judul Baby Days Out, sutradara Patrick Reed Johnson, produser John Hughes, Richard Vane, musik Bruce Browder, penulis John Hughes, rilis 1 Juli 1994. Negara bahasa Inggris, distributor 20 tahun Century Fox. Tokoh-tokohna atau pemeranna Cynthia Nixon, Joy Pantol, Joey Mantegna, Brian Haley, Lara Flynn Boyle, Adam Robert Wharton, Keira Goodley. Sinopsis, Baby Day Out nyaritakeun petualangan Orok di sabunderan kota sareng diudag ku 3 panculik. Orok nguliringan kota numutkeun naon anu kadenge dina buku dongengna. Sementara eta 3 penjahat terus ngudag Orok, nyoba nyulik anjeunna. Carita dimimitian ku indung anu nominal Laraine Cotwell, Lara Flynn Boyle, anu gaduh Orok anu lucu pisan namina Baby Bing Cotwell, Adam sareng Jacob Wharton. Baby Bing Cotwell yuswa 2 tahun sareng gaduh kecerdasan anu luar biasa. Anjeunna bakal ngadangukeun nalika aya anu nyarioskeun carita sareng bakal ngarekam dina pikiranna indung teh jalma beunghar pisan. Katembong foto budak babaturanana dina koran, ningali kitu tangtos indungna oge hoyong anak hiji-hijina aya dina koran oge. Janten Laraine ngahubungi fotografer supados budakna aya dina koran. Teu lila ti harita datang 3 fotografer nyaeta Edgar atau Eddie, Moser atau Joey Mantegna nu jadi bos jeung 2 anak buahna, Norbert Norby Letbau Joey Pantoliano jeung Victor Veko Riley. Tetela Eddie jeung Veko lain fotografer tapi penjahat anu niat nyulik Orok. Maranehna ngalakukeun ieu pikeun meunang duit ku cara menta tebusan, tapi 3 penculik ieu sanes penculik profesional. Maranehna ngan 3 kidnappers mampu sanes anu hasil nyulik eta Orok, tapi eta Orok janun kabur sareng anu nyulik henteu tiasa ngudag eta Orok. Orok eta junun kabur sareng ngamimitian petualangan. Orok indit sabudeureun kota jeung dilongok sababaraha tempat. Tetela Orok nganjang ka sadaya tempat dina buku dongeng. Sabab Orok sok didongengkeun ku pembantuna. Orok mimiti ngumbara di sabundaran kota sareng nganjang ka tempat-tempat anu aya dina buku dongengna. Kaonjoyan film hiji, film Baby Days Out lain ngan saukur film biasa anu bisa ngahibur urang tapi boga pesan misah lamun urang nempol taliti. 2 aya unsur-unsur atikan anu kacida pentingna jeung mangpaatna pikeun budak leutik anu mindeng popohokeun ku kolot umumna. 3 carita teu bosen-bosen sabab aya adegan komedi. Kahengkangan dina film ieu nyaeta aya sababaraha adegan anu barudak teu bisa lalajo tanpa pengawasan kolotna. Sababaraha adegan ngajadikeun panonton gugup sabab aya sababaraha adegan bahaya dipigawe ku Orok Bing.
ngacindekan. Aya loba humor slapstick dina film ieu nu duanana konyol jeung rada hilarious sarupa jeung film Home Alone. Film Baby Days Out nampilkeun karakter budak leutik anu pinter ngatur pikeun nipu panjahat. Secara umum, Baby Days Out mangrupakeun film komedi anu cocok ditonton ku keluarga.